Ari nu mangkat wisata teh jelema nu boga duit. Ari nu piknik teh nu boga duit pinuh dinu dompetna mangkat ka taman sapar, mangkat ka museum Pakuan Pajajar, mangkat ka Pun, mangkat ka Jakar, mangkat ka Lam, mangkat ka Jog. Eta teh nu boga duit. Saking kulieur loba duit hayang pik. Bener teh? Bade ka mana? Aduh, aku teh sudah jenuh nih. Aduh. Jenuh kenapa? Sibuk bekerja. Dari pagi sampai malam aku bekerja banting tulang mengumpulkan uang. Aku jenuh keadaan di kantor. Aku jenuh dengan bisnisku. Aku jenuh di rumah. Makannya itu-itu saja. Aku ingin dong makan yang lain di pinggir pantai. Maka aku perlu heal travel. Nyaeta ku nu mumetku pagawe, nu mumetku usah. Eta teh nu healing jeung travel. Ari sia unggal poe kieu. Ari aja liar ku naon? Liar ku hutang bank keliling. Liar ku hutang bank emok. Liar ku salaki. Di imah celak deui. Ai mere duit henteu. Terus ece hayang healing. Hari ece healing na duit na ti mana? Menang nginjem ti tatangga. Hari ece teh eling geuning. Bener teh? Jadi nu piknik nu boga duit piknik na tenang. Sare di hotel. Dahar teu kudu mikir. Jajan teu kudu ngitung. Ari ece piknik. Bener teh? Piknik. Duit menang nginjem naik odong-odong. Batur dahar. Dahar ngilu dahar. Di rumah makan culang cileung. Nyokot ieu nanya harga. Nyokot ieu nanya harga. Kira-kira eta piknik jadi healing jadi teu eling. Ari pantar urang rakyat leutik kumaha? Pantar urang rakyat leutik mah imah bersihan sing bersih. Bener teu? Nges. Dahar make cengek diuyah, direku terus make bon, asupkeun beuleum nila. Ngeunah ece. Duit saeutik mah loba nyes. Eta budak daripada duit dipiceunan diental-entil dikumpul-kumpul jeung engke sakola KSM SMA. Di SMA sakola ka perguruan ting. Kabudakna di papagahan. Keun bae ieu batur mah. Kaditu kadieu da jelema boga duit. Urang mah prihatin. Tapi ujang nu penting mah sakola. Saku ujang sakola engke. Ujang bakal ngalaman naik pesawat. Ujang bakal ngalaman kaluar negeri. Ujang bakal ngalaman kitu. Tah doa indung tepan kitu ka anakna teh kitu. Bener teu? Pan baheula mah kitu. Bener? Bener teu? Aya kepala dinas kehutanan. Kitu. Mantak bisa kuliah di ITB. Sabab doa indungna teh puasa Senin empal duit disumput supaya teu kapanggih ku lanceuk. Sabab dengan bekal sakola adik. Mantake jara di jelema anak incu. Ari ayeuna kolot ayeuna kumaha loba maksakeun maneh teu kadada teu kaduga hayang dilakonan kajenteng tekor asal soh.